Wis pinasti kersaning yang widi mapan bayat cilaka wis kena lara duduh wis pinasti kersaning yang widi mapan bayat silaka aduh Gusti si socana wis ngemeng wae ya wis ngemeng wae Solendra katon pawaran katon pawaran Gusti yang widi tak bisa dipungkir deui. Dewi Setyaragen anu satya ngamong-mong putra anu bontot garing leungit rasa kageuleuh leungit rasa garagap garing diombehan garing dihuapan es tuning kawas budak leutik anu dihuapan ku inungna Kanya taya laasna kaget kasumpingan Batara Kresna unerahangan di Dewi Setyaragen sampura kaulanul katuran wilujeng sumping nuhun ajeg Setyaragen kapangawulan dipati nuhun ajeg Setyaragen kajuragan ageng thank you Suti nuhun Siti gasik ditampi engal ditaros rewas kasumpingan pangagung ieu teh aya naon oh kieu ya ira kieu ajeg Setyaragen ngeman pancen dewa yang permesti dewa guru jagat tata raja sawarga nguningakeun di sawarga lokate bidari pating jererit para betara bating karotseak lawang saketeng balagadama sila matang klebruy bray baru kasorangan kebodan nula lepasan dadung lawu kawalahan aya totone ayu Setyaragen ditinggal tina ogar sangkala yang jagat nata tiasa kawacana di muka liren tina ngagolakna nanging kena ditumalan
Aib itu maluna teh kedah ku trahing dewa kemanusiaan teu aya dua. Trahing dewa kemanusiaan teh Kakang Semar malih anu kedah dianget tumal teh putrana anu bontot. Putrana anu bungsu Gareng anu kedah dianget tumal pikeun ngalirenkeun ngagodogna kawah candra dibuka. Upami teu engal diubaran ieu kawah candra dibuka palang siang ngabeledug. Upami ngabeledug sapotong dunya bakal kakeum kulaharana. Bakal kakeum kulaharana, kakeum kulaharana. Najan aing aya kapaur Ayu Siti lamun kawah canda di muka tegancang diubaran ku bugang nasi Gareng palang siang ngabeledug lamun kawah ngabeledug sabeula dunya kageum kulahara nu matak aing datang ka dieu ka si Ayu Siti menta karidoanana anak nu bungsu si Semar dek dijotos wae tak kitu Nyai Ratu nyata ajek Setyaragen tak kitu ajek Sutiragen lenglengang resangang resa pisan nawor wow ya wis mamat lenglengang resangang resa pisan nawor dedeung lagi awolan mega pontara lira kalimpudan mega ya kalimpudan mega silenyang malang gelungi Dewi Setyaragen teu kiat nahan kasedih eukeur mah eukeur anak aing teh gering teu walakaya ka tamah dewa teuing dek dipaehan anak sing horeng gareng teu damang teh tanda-tanda pipaeheun kitu emutanana Dewi Setyaragen anu nganggap putra nyaeta kandungnya lira sok sanaos anak sampuran gitu jadi Dewi Setyaragen tegan ninggal putrana ngaleos tanpa permios Dewi Setyaragen anake aduh Yai Raka Batara ajek Setyaragen ngaleos tanpa permios ngaleos tanpa permios ngaleos Yayu Suti again Yai Bratasena Kakang Kujialiteng jotos gareng kuku pancari yes tong asa-asa Yai jotos waing kuku pancaraka gareng kena dihin pinasti dihin baheula pinastina ayeuna eukeur mah teu aya badan pangawasa teu aya tanaga boro-boro dijotos sanajan ditumpangan ku panangan Bima
ngap-ngapan ya gareng da puguh tedamang na kacida Wati tas wales sumerit maratan langit ngocek maratan jagat batuh geus pae si gareng balangkeun babatan getihna canak ku sampean ieu sok alungkeun pangena mangayai urang tepangan ka eyang jagat teh urang masakeun Kakang Semar kapunten kaula sanes kejem telenges da puguh pancen dewa ampun kaula Kakang Semar kaula ke apal sampean teh teu ridho putra sampean ditandas Kakang Semar jatuh kemalina itu daya rasa apun tentang Semar gareng dibalangkeun ku bima kakalayangan di abang-abang kakalayangan di awang-awang ye gareng rak-rak di leuweung jumerit mantan langit kocet mantan jagat dewalak kaya ye gareng akhir digugat tak bisa dipungkiri panyariosanana lami kalami bau bangke da puguh jasad manusia lama leuwih bobo alabatan catangkai mah dia ngalungsar ngagoler dina taneuh beuki taun teh kalakah beuki alus ari jasad manusia boro-boro tahunan sanajan sapoe parantos najis hukumna manuk ngagemrong sate berhala satu-satu anu biasa nangahakan bangke manusia nanging tina waktu ayana teu aya nuwantun ngahakan kana jasad nagareng manuk ageng manuk alit anu ngadaharana bangke manusia pon kitu mun ukur di sana keak-keakan wungkul lagi mungwe dulu ngajadikeun watek panas sanes panas sacara seuneu nanging manasan ka para luluhurna gareng kauninga Sang Hyang Tunggal iyang na ieu gareng lungsur ti kahyangan alang-alang kumintil nujul yatin nujul cahayana ilang kumilang nujul yatin nujul cahayana ilang kumilang ilang kumilang iya ilang kumilang lemong soroti kahyangan cahayana gilang kumilang dedeh teuing paingan dunya ngadak-ngadak ge nyelong kawas aya lini anu
lobana 7 skala liter, bumi gunyang ganying, langit kelap-kelap katon. Muncek bahasa ayeuna mah lini. Dasing horeng ieu buyut ieu incu aya nu ngabinasa. Garing sanajan mati sadina ping 7 walas tumekaning waluyat tina mantan asa waras-waras bilahi aipi kudratillah biaunilah biidnilah birahmatillah izin anjeuna pitulung anjeuna rahmat anjeuna hiji nah hiji jeung hiji teh pandua atuh hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang ngajari hiji waras anjing lilir yang merwangun kaya wong impen sare lilir yang merwangun lilir yang merwangun kaya wong impen sare sarena mung salenyap ngemat bayo kalenauran waduh anjing aya bos saya ulah kaget gareng geuning maneh wawuh ka urang nya atuh wawuh da kulawarga keluarga manya keluarga teh mere warisan jol kadinya we ieu teh aki maneh anjing ngabobodo sia mah manya aki nang ora kene ai incuna geus kolot kieu urang tong sok kaakuanan atuh maneh teh jang ulah ujang bener sumpah ieu teh aki maneh ngan maneh jeung aki teh beda alam ai maneh mah marcapada ai eyang mah aya di sawarga bedana ge leuwih ngora 100 tahun umurna oh ieu teh saha teh aya teh eyang teh Sangyang Tunggal ai Sangyang Tunggal teh bapakna Semar ai Semar bapakna maneh gareng waduh lamun kitu mah urang teh turunan Sangyang nya urang dek ngaku Sangyang goreng pek nu penting kailmuan aya ngaku Sangyang goreng ayam goreng bebek goreng lele sakahayang maneh pek nu penting kailmuan jeung kajiwaan ai maneh teh dek ka mana ulah munah maneh pan ieu teh aki asa ragu urang manya aki nang ora kene pan tadi gede bejakeun beda alam alam marcapada jeung alam sawarga ieu dunya dibagi 3 alam alam dewa alam Arya Pada alam Sangyang nu kadua alam Maya Pada
ai alam maya pada teh alam kajinan alam siluman alam marcapada alam nyata alam manusia anu ayeuna dipijak ku maneh garing datang ka dieu rek naon dek neuneun ka deudeuh nu nyaah bohong anjing ah manya meneuneun ka deudeuh nu nyaah teu mawa kejo-kejo acan ulah ditempo jingjing babana ulah ditempo angkaribun atuh eyang ka dieu eyang waspada maneh dibinasa maneh aya nu ngahianat atuh bisa-bisa mulangkeun ka nyeri maneh sabab kabagjaan manusia di alam dunia teh di mana geus kahontal sagarupa cita-cita didinya bakal timbul kabagjaan jeung kasenangan kumaha carana berjuang pulangkeun ka nyeri balikeun anu geus wani-wani ngarahutan hate maneh aya dina hate maneh teu bisa dibobodo bibir bisa bohong tapi hate moal bisa bohong nyaho urang ge si eta nu ngewa ka urang nuhun aya geus hafal nyaho urang si eta nu ngewa ka urang da katempo dinu beungeutna ge beungeut jang hareup pati mungkir beda rindatna kumaha carana ulah make pakaian nu dipake geus diapal ku salarea maneh urang ganti rupa ditopeng moal dikedok moal kumaha tuh urang dicipta memangna didinya teh malaikat entong ngadidihinan pangeran durhaka aki masuk kitu ki moal setiap urang boga kahayang Allah teh maha dina sagalana asal urang keyeng manteng pasti pareng ngan didinya dibere kasabaran katabakalan jeung kaikhtiaran ai sabar waktu wani nungguan waktu nulila ai tawakal ngajalankeunana ai ikhtiar teh kudu ditarekahan sagarupa peureum mau ngasieun dibunuh moal atuh manya aki ngabunuh mau ngasieun teu diberi idangan moal sok peureum bener ya teh peureum sing percaya ka eyang sok tah peureum geus eta beunta wae ti dituna anjing hese ieu mah sok gareng dicipta ku Sang Hyang Tunggal dasar manusia dudu samanea sagoreng-goreng nage Sang Hyang anu tiasa ngahiang nganyahokeun ka diri nyaho ka Gusti nu matak diri teu gumai kanucan kasorang nyipta gareng ilang wujud gareng jangarek taktos raja sinatya kasep ngalempereng suala salin busana wala salin busana ya salin busana sangka ternyata orang itu jadina geus genti ta wajah tereng kita sega kumaha anjing tutungan tentu kana empang waduh anjing kasep we naon atuh ki buru-buru balik ki ke atuh lah jojo ngaburu-buru balik manya ai rupa kasep
ai sora gareng kene itu ge beukeun leuwih apa kana sora maneh da sora maneh teh sanajan dihaleuang-haleuangkeun da kadenge sora garengna nu matak teu payu ngadalang ge maneh ngageblek sok sok jadi kumaha ya kudu teureui ciduh aki waduh anjing ganti sora kudu jadi tampolong urang wayahna teh naonna kalinya iya garing kaula nun aki beakeun tah sok terapkeun tah greng tah tah kaula nun tah kaula nun gede teuing tarik teuing kaula nun tarik teuing kaula nun tah eta kaula nun laki reng ada ratu yang tai atuh garowe manya aya satria teu lantip kitu nu kitu tong diungkapkeun piceun akhlak gareng tembongkeun akhlak satria lantip DP hanap asora mata mah sopan santun timalan kaula nun aki tong sok dilagukeun sumangga atuh kaula nun aki entrep dina tangkal kai geus dat sifat asma jeung af'al dat geus ngawujud jadi manusia sifatna lalaki ngan asma teh ngaran meureun kudu ganti ngaran ulah ngaku gareng ngaran maneh ganti jaka tinggir ulah jaka sombong ulah ayu ting ting ulah ting ting ayu ulah satu urang bereng ngaran me Sanghyang Mayapada naon ai Sanghyang wedalan ti kahyangan maya nu aya di Marcapada oh eta teh ngabogaan rasa tanggung jawab bikin ngajungjung luhur harkat martabat nagara jeung bangsa timalana tu nuhun aki ayeuna dek minakeun ilmu naon ilmu uyut supaya dipibana ku hidup asongkeun leungeun lamun panas tong dilesotkeun satungtung aki can nglesotkeun aki cicing ayeuna ilmu aki geus aya di hidup naon wartegna saciduh metu sakecap nyata ceuk maneh paeh ceuk maneh waras ceuk maneh leuleus ceuk maneh jag nu laras ki nyaan tiasa disobi bisa cing bae disobian aki paeh moal ka aki oh teu ka pabrikna mah moal ka aki mana we teh keuna ka pabrikna moal tuh kana tangkal kai we tangkal kai meuni ipis ya tina kulit bahanna tangkal kai mintarungan kaula nu laki teh bunuhun laksa ketika bingahan kabingan taku kitu kalah kaki dong atuh
ngaruat gitu lain tong diheureuikeun satria kudu lantip kade bisi kapangi sifat maneh ku batur meureun batal maneh nyamur wujud ngalih wani mindah rupa tapi no damel kaula nun mangga atuh geura balik we aki geus sakitu we kate masing mun boga ilmu ti baheula kieu beunghar ngadadak kaula aya tukang syuk tukang syuk dia perem geus tibra didorong dagangan kaula awewe pingsan dibawa kasih walungan wae awewe anrokna menta kababangin kabeh aduh mate ngapulih kelakuan hayang boga batur dek ngagorowan we si cepot coba mental lancek kaula duanana ka dieu lain dah bek teu puguh-puguh jual hayang ka dieu aneh dek kuring lempang mapai nagalengan luak liuk kahanap neangan liang aya liang dikorekeun ngaracaang sugan praya nurek panjang epan asyuk kanu liang jero pisan teka rasa di jero aya nunakan kuring ngangkat bari rada lalaunan sing goreng teh belut nage gede pisan belut ngangkat ngagantung kokoleangan mun geus kaluar belutna murungkut deui jorang lagu teh jorang di paling manana eta mun geus kaluar belutna murungkut deui dengekeun ti mimiti atuh lagu teh kuring lempang mapai nagalengan luak lieu kahanap neangan liang aya liang dikorekeun nu balana ngaracaang diabusan ku kuring ku urek panjang eupan asup kanu liang jero pisan teu karasa di jero aya nunahan kuring ngangkat bari rada lalaunan sing horeng teh belutna ge gede pisan belut ngangkat ngagantung kokoleangan barang diangkat nyata ngagantung kokoleangan mun geus kaluar belutna murungkut deui cobiane tinu liang mah belut angkat da purungkutan kitu teh mun jorang disiksa gampangkeun nyiksa mola sarang ngolah seni tradisi henteu babari ulah nyimpang dena tata konjang tete cakan rasa tanggung jawab olah kada seni masing tanggung adalah gening jeung ibing sok bebas ngeunahna tanpa ugeran dok seni boga ciri mandiri wujud pribadi seni gamaran hirup komoka sakabeh insan aduh seni boga ukuran nu tangto ke darajat bangsa ajen diri ajen negeri bisa disawang kena senina
semah kapihatur Aden nuhun alus belekok bisa nyanyi nematak irung tong panjang ding deh gitu jadi disebut belekok ya sanes belekok abdi mah hayam kate ulah saya nepangkeun sieun abdi teh Bima keke da Bima mah pejabat sok sering disiarkeun dina televisi Bima mah awakna ge beheungna dibelit orai simun abdi ge dibelit mung sanes ke orai tapi ku pangabutuh jeung kukuna ge pan Bima mah aya kuku pancanaka kami ge kawin mah kuku pancanaka mung kumar ge kamari angge nyocok mitoha doraka jadi hileudeun ieu nu tumpengger nabdi abdi teh Batara Kresna moal percayaeun belagukeun si teh ai Kresna teh hideung jamang meles jawi lebat ai ngaku Kresna ai kulit kolenyer si teh tong ngabobodo da kaula mah waruh sadurung winara waruh nganyaokeun kanu can bukti winara waspada kanu sacan dipilampah maksudna maneh lain Bima maneh teh cepot maneh lain Batara Kresna maneh teh dabala anjir wacis ieu mah jago ieu jelema satu tanah agan waspada cing ari abdi kagungan abdi teh gaduh bapak saha Semar gaduh indung Setyaragen baheula mah Sutiragen kurantaran Satya di bawah sang salah kusalakina diaranan me kusalakina jadi Setyaragen dupi Setyaragen urang mana urang Sekar Lumembe ditikah ku bapak Semar dina lampahan Semar Arabi waktos dipedar ku dalang Dadang Amung Sutarya apalannya pernah lalajo wayang tuh sanes abdi sama si Uyu satu tanah agan waspada cing ari bumi abdi nying arep mana nying arep ngaler cirina aya zaman di hareupeun imah pinahkeun ke majaman teh katukangeun imah jadi teh era cirina dina pot kembang bawang daun meni bangga boga bawang daun ge batur mah angkrek cemara imah bawang daun hiji tanah aing teh penghijauan digalakeun dupi agan saha kaula teh Sanghyang Mayapada agan teh jago tara bohong mah geuning agan bohong naon ongko agan teh ka abdi teu terang naraoskeun ci ai anjeun ngaran saha bari jeung kanyataan agan teh nyaho abdi teh cepot itu dia dawala bohong pan ente teh ya ai agan bade ka mana kaula teh boga rasa simpati kanu ngaran Gareng Gusti agan lah aden kumaha ka mana eta teh pun adi agan samemeh ngalepaskeun nyawa amanat mun panggih jeung lanceuk kaula nu ngaran Cepot Dewal Gareng bawa berjuang cenah masih Gareng teh ditunggal jangal ku Bima rajeun ge aya nu ngabela ngaranna Gatot Kaca Kiwari ditahan di penjara Amarta sumohon kulanjurakan Gatot Kaca teh
dunungan abdi nu bager eta teh tayina urang pulangkeun ka nyeri hayu urang kaluarkeun Gatot Kaca tina panyara sakalian urang warah nu ngaran Kresna jeung Arjuna sak babari ka bongbroy kupang bibita dewa kaolo kacuci otakna ku pangaruhna dewa ayo tutulkeun asalinya gajah ngaronda malam Jumaah awak tiris kebulusan si duru nyiar durukan neng no ayu ngaronda muter ngurilingan desa duh ngaronda ieu rada geuman he ai teu bali lalaguan asyakeung Sampurasun Rames Syah kaula ya peling ya Teja Sulaksana Teja Nirawong Abesik Basa Teja Kakardatang Sulaksana anyar pinangih wong Abesik bagus warnaipun pun tilebur matu daya mana karang panglayungan sakingan di bangkunan sampean saking kubutuh nu gelo memelu ka dieu gelo-gelo ge nyari aing mah ditanya ngaran kaula teh Bang Mayapada saking endi saking kubutuh lamur mah tu daya mana karang panglayungan tempat ngidang kerbujang lalaki langit lalanang sejati maksud dek nanyakeun saha eta ditahan Gatot Kaca pahlawan apa Gatot Kaca pahlawan apa naon dosana ngahalangan kena pancen hebat lain ngahalangan kena pancen dewa eta pahlawan teh bebela karahayatna ngabogaan rasa tanggung jawab yen manehna teh pembela rakyat pembela bangsa katampala dibere kahormatan katampala dibere layang pangajen anu saluhur-luhurna kalahkah dibui ditahan nunya di lain-lain nu lain dinya nya lamun kitu mah hukum naon ngaran apa baliut ke di negara amarta si gareng teh dek ditandasa diperdaya diperkosa kahirupanana ayeuna pahlawan ngabela tibatan menang kalungguhan anu layak jeung anu wajar kalahkah dibinasa ditahan sanajan anjeun loba carita moal didenge teu perlu didenge ngan kaula mah ngabejaan mah wajar we dan ngaran jalema saling wasiatan
saling bejaan ilmu nu utama teh eta mere nyaho kanu teu apal nyaangan kanu pekeun mere maweh ka sasama hirup tah eta tugasna manusia teh da kitu ulah syawat dudungan abdi nu anyar teh dudungan bareh sumuhun bager luar biasa ngan pada can bere barang bere wunggul lamun sampean tujuan kan dia sakira kerek mamagahan orang lain mamagahan men tadi kaluarkeun eta pahlawan teu bisa nah bisa dikawakeun tapi kudu bisa ngarepakeun dadak kieu kabarengan padbanegara paeh anjir ilmu paeh gelepak heuras gelepak Umi biasa mah wariskeun teu hayang di mana dibikeun ge kumaha dipake ngajahat lain jelema kadewek eueuh percaya nya eueuh percaya kadenge jadi pengangkut tasinen dicuriga wae pedah abdi seueur noda gitu dikumahagan dipaehan da bala opat sugan teu eueuh lomang manawi teu eueuh lomang maneh ngomong meureun kitu-kitu kan bae dah heueuh geus atuh jalan lempe cager waduh ampun satria ada keberanian ampun ampun bejakeun ka Kresna jeung Arjuna aya serangan hebat bang Mayapala sae ulan he kenal siapkeun tuangeun sang Slanimat teangan kaum restoran naon kaseneng teh goreng es nu garing sae teangan mangga muara da gelo oi kasaktena nya pae hirup-hirup ieu mah teh pesen goreng es nu garing di mana heureum babarengan jeung dua jelema eta serba gelona kaluarkeun kaca mun ngaluarkeun mah jagona abdi sok pira panyara nu kieu acuana sok sing tarik atuh hese dikumahakeun atuh sagala rupa ge kudu make ilmu atuh teori heula tuluy praktek tuh suku kuda-kuda nu puguh suku katuhu kahareupkeun awak dongkok saeutik ieu dengkek ku leungeun siku teh sing nepi tuh hitung ngarenghap bari jeung ngarenghap bari ngangkatkeun tanaga 3 kali hiji dua tilu nya cek aing hese harus didengekeun goblok ieu teh panyara hancur buat saha dunungan abdi nu anyar
dunungan maneh nu anyar simohon bageuri mah teh kawas agan medit kada sia alim di dia we alim wios di dia wios ya rek nyabok aing diajak limung semah kabeh hatur agan nuhun da bala saha nu bela ka abdi nyahan ka si gareng saurna teh cenah hayu urang ngabebaskeun agan di penjara hebat da bala luar biasa bager di ongkoh upami gaduh aya pamulangan tara disuhunkeun deui pan agan mah pamulangan 3.000 geus dipentek iya sabios dia sabios amak aya ditanyakeun pamulangan teh da eta pamulangan 3.000 geus ditanyakeun nah cicing wae pahlawan teh ieu panangan di Borogor cing kareupkeun udar gitu ari ilmu cak geningan uninga kakabla apal Gatot Kaca anak Arimi Incu buta Dewi Arimi nu susuna kanker payudara dibuang hiji apal ti sia nya sing jeger apal-apal teuing nyawun inung aing kanker payudara mahnya dibeja-beja teu apal demi Allah ge nyaho ti saha ieu jelema sia bebeja demi Allah teuing aing teh nyaho bae ge ka Karangadeng alimi kanker payudara ayeuna penayagan ge Karangadengeun mahnya alimi kanker payudara sok ayeuna urang buleurkeun tekad urang duaan urang hijikeun tanaga urang duaan urang paehan anu ngaran Arjuna anu ngaran Bima sanajan Bima jangkung gede sanajan Bima boga kuku pancanaka boga naga pasah boga gelang cantra kira samping pangping roji moal mempan ditegel ka aing hayu paehan ta si Bima teh ribut ieu mah ieu kanyaah anjeun katarimakeun jasa anjeun disebutkeun tur nuhun tapi anjeun ngahina Kakang jeung Rama ngancam Kangjeng Rama Arya sarua jeung ngancam memang alah leung ting siap gerak memang na aing teh benyang sarua jeung anjeun ngahina Kakang jeung Rama ditarimakeun jasa anjeun bela anjeun tapi ngahina Kangjeng Rama Gatot Kaca moal bade buraja meuti paeh eta ilmu deui wariskeun deui ka abdi leuleus alah aduh leuleus adu agan alah cageun alah kalah ka dihudangkeun mun sina modar carekeun dibabawa ge carekeun si ieu mah aing dipaehan mah moal rame goblok atuh udah sok lamun bener sampean gede kabali temongkeun pahlawan Amarta teh cager wani keneh ampun Garot Tonggong nanaon Garot Tonggong patalukan kudu ngagugu
Dinglung dinglung budak cabut sila syakar sangong maka dinglung cicing atau syakaro maka budak eta tas duduk eta dedekeun gelang eta gelang awas teken lung leding lung tung lung leding lung tung lung leding lung tung juragan anom kakaran nempe aing juragan anom dibekok iya aya satria nu leuwih ge ye saumur babarengan dewek 50 tahun jeung nunungan kakaran dunungan katu-kacet dibekok saha ieu satria teh urang lalajoan beka subuh da lah urang lalajoanan ulah nu matak ulah sok asa aing pangpinterna hayo nyaah kalau teh ka anjeun tampo bapak sampean makan sian ti bangke wawuh di mana penak di Parapatan keur dagang minyak wangi dagang minyak wangi cek abdi teh jeung tibatan dagang minyak mending berjuang jeung abdi jadi abdi boga ilmu ye ilmu na teh ti maneh demi Allah agan nah lain di kakabulakeun teu penak jeung agan atuh kapan tadi panggih abdi ge poekeun ngadak-ngadak kilap barang abdi emut dina saku aya batu bacan ngan ieu batu bacan teh aya jin anu ngageugeuh dina eta batu bisa kapamilik bisa kumaha carana jang jawokan kumaha jang jawokanna jing nongna jing nongna jing nongna brukekok oha gitu oha masih berapa kali 5 oha gitu yo jing nongna tah jing nongna tah brukekok tah oha tah gitu paeh maneh henteu gelo sia dan bobodo goblok sia sarwana naon mama kakuring aing teh nyaho naon cabuk sia we kira waduh keur pusing deh bahaya iki nu ngaku sangyang maya padaklan kabino gelem jotos teuing kokopan cadaka mintol tak koku tapi mah ora mempan kokopan cadaka gelang candra kirana pek masih gelang bahar kayaknya ora mempan gelang candra kirana samping bambing bentur aja pek dek samping lap ompol kayaknya iya lulus lulus aing ampun sangyang lulus
lulus mut Wah, Hakan Bima. awas ya mun aing jag-jag diteke Mau dijag-jagan dek lulus terus. aduh ampun bos goblok ngeureyan jeung aing oh bos ampun bos bro ngejewel bibir sia Tongkal leuwih. lah dijemel bibirna tuh mana ai sok lu galak ngomong gitu lah om halo bos Can atuh teh. Bot, Euy, kemana? tadi tu. Bot, Euy, kemana? tadi tu. Sieun aing bucok sakoy gedan. Kakang ku jali teng sate gagah. Sampean anu ngaran Sang Yang Mayapada memang naon sabab anjeun bela kasih gareng atuh wajar. Malah nu kudu bela teh lain kaula tapi anjeun Arjuna. Moal jeneng anjeun boga kursi di DPR tanpa jasa si gareng. Moal anjeun jadi pejabat di negara tanpa jasa rakyat. Moal anjeun jadi adipati di negara tanpa jasa rakyat. Anjeun teh mimpin rakyat, lamun rakyat paeh nah anjeun dek mimpin doma Arjuna. Mana pamimpin bela rakyat ukur omongan? Mana pamimpin bela ka fakir miskin ukur ucapan? Katampala dipelihara ku negara fakir miskin teh. Der kalahkah dibinasa. Pamimpin model naon anjeun Arjuna? Lali ka Purwa Daksina, Purwa wiwitan Daksina wekasan, leungit kana jasa-jasa Semar sa anak-anak. Hayang pamajikan saha nu nganteur Semar sa anak-anak. Anjeun rek kalaki rabi dina lalampahan Partakrama. Nepikeun ka Subadra menta tanyakan hayang dipangmawakeun Pajang Mas. Bangsal kencana hayang dipangriaskeun ku Dewi Bedeng Patang Lodaya, hayang dipangmawakeun nyaeta babawaan nyaeta sa roda raksasa nu disebut nyaeta roda kareta binarom nu diderek ku si Kalawijagni, hayang dipangmawakeun bedil Simantaka nu disadatan panu nyeungeutna, hayang dipiriku gamelan Silokananta gamelan Sawarga anu disadatan Pak Nuna beuna, hayang dilengseran ku monyet bodas nepikeun ka Anoman jadi saksi dina
pernikahan anjeun partakrama ayang dipangwawakeun ingun-ingun kebo sami mancal panggung samuning jalu wungkul anu sukuna tituhur kahanap bodas rupana eta teh saha nu bogana eta teh inventaris Semar Badranaya di Sawarga demi anjeun Semar daek ngalepaskeun harta kakayaan demi nyata nganter anjeun nyubadanan kahayang Subadra nya anjeun kaedanan ku Dewi Anggraeni dina lalampahan bang-bang ekalaya ditaranjangan sampean ku Sri Kandi saha anu ngarungkupan larangan sampean teh Semar saanak-anak ngalungkeun sarung ka sampean wiwirang sampean katutupan pada waktu harita nya dina lalampahan rebutan cupur ngetala sampean anu hayang mikahayang kana eta cupur lebihkeun ka Semar anu jadi monyetna si cepot anu jadi talagana naon ku demi nyaahna kasampean kena-kena ayeuna si gareng ku anjeun dibinasa mana atuh jasa mulang tarima ka Semar sa anak-anak nu asih dipulang sengi nu nyaah dipulang moha anjeun Arjuna kaula teh ka ujurung ku tugas tapi tempo heula atuh dewa anu mere kahirupan ulah salah kaprah bisi musyrik dewa mah sarua jeung sampean ngan dewa teh pangkatna sarua we da manusia dina katerangan saja mah nu mangeran lian ti ka Allah musyrik lamun anjeun mangeran ka dewa nganu harti anjeun teh jalma tidak beragama Arjuna tibakna kasakten Arjuna naon boga ajian asmara gopa asmara gama oh atuh eta mah ilmu awewe Arjuna lain ilmu perang tama ilmu perang ke awewe asmara gopa asmara gama pelet keur mah rupa kasep kata mah boga ilmu asmara gopa asmara gama jeung ajeun boga pelet kidung Arjuna telor rupa kasep boga pelet boga we atuh di awewe teh dinu geulis meuting dinu denok monok dinu lenyang nyimpang dinu goreng pulang poe boro-boro anu boga anu lengoh nu boga salaki ge ngarengeh ka salakina menta diserahkeun cek kasana hayang nyobaan diboboan ku Arjuna memang dina lalampahan Arjuna minturaga 40 peting lilakna Arjuna tatapa saha nu ngapi ngajaring berang peting ngabelaan gantian Semar ti peting jaga si cepot ti berang sare Semar sisip ti berang sare si cepot ti peting jeung si dawala jaga gantian salila 40 peting 40 pelilana di Gunung Intrakila sampean gelar Arjuna minturaga nepi ka gelar Prabu kritik kumbal bali resepsi tangi saha anu gede jasa di dinya lain Bima lain Semar sa anak-anak Arjuna memang nah atuh katampala si gareng cak gering teh lain dibawa ke rumah sakit nemokeun rasa kanyaan nemokeun rasa prikamanusan tulus sawajarna anjeun jiwa pamimpin bawa rakyat gering teh ubaran ke rumah sakit katampala rumah sakit teh digratiskeun ieu makalah ka ditandasa dewa geus pernah mere ilmu saha nu nganteurna Semar jeung anak-anakna nya dewa mere dewa nuduhkeun dina lalampahan babad alas amartani babad nyatana leuweung amarta kaula kaancikan opat dewa memang tapi eta teh saha nu nganteurna
Semar jeung si Gareng. Ingat emut ayeuna kagok borol to kapalang carambang we tetep sampean bakal ditandas aku kaula leles. Ampun sok Sang Hyang kaula ampun leles satu langsan asa eueuh gunana kaula hirup di alam dunia lamun kaula dibere ilmu leles ya ampun. Cager aduh ampun Batara Kresna ya Raka Batara mundur urang pentang kuakang ku cakra undaksana Tantrodak Kresna mengadeg nungking jagat nata nira mintonaken triwikram wimbuka dia kalamaraju Kresna wiku kang triloka Batara Kresna ngamat maut senjata cakra undaksana panglebur lemah senjata panolak bala jama ngalih wani mindah rupa bisa muncang lapu kapuh kebomolih ka kandangna dipesat ikut Batara Kresna Raja Lineuwih Raja Tetesing Wisnu gelar Batara gerak tarima tada senjata cakra undaksana lain panah bisa direm gitu nepi ka direm gitu panah diuk balik deh ka Kresna tutur aduh yai panah lagi Raka Batara rupina moal aya kekuatan rai kapaksa mah kada nyuhunkeun bantuan be ka Kakang Semar rai isin Raka Batara tong isin ari tos kedah dikumahakeun tibatan urang dihina dicaci dihina dipaksa rai urang nyangakeun beuheung teuk-teukeun suku genteng blokeun we ka Kakang Semar mang atuh ngiringan we aduh ampun Kang maka pihatur Kakang Semar nah ari agana naonan agan teh Kang muka hiji makalah teh hapunten paratos ngabinasa tuang putra
hariput kupang bibita kaula teh Kang Semar. Hariput kupang bibita dewa-dewa ngaimpik-impik di mana kaula tiasa nyaturkeun bugang nasi gareng. Bakal diganyar sarta kelimar sarta bakal diunggulkeun tina perang Bratayuda ka Kang Semar. Seperti sanes Batara wae ari agan. Da dewa mah pagaweanana kitu agan. Ngabibita jeung nyingsieunan sahaja mak nu teu tumut ka dewa bakal digodog dina godogan kawah candra di muka. Ai godogan teh didikan, ai kawah teh panas, ai candra teh bulan caang, ai di muka teh di masa depan. Di mana jama parantos digodog dina godogan kawah bakal caang di masa depan. Bakal diunggulkeun tina perang Bratayuda. Ai perang Bratayuda teh lahir nama antawis Kurawa jeung Pandawa anu gara-gara alatan main judi. Paingan judi ku agama diharamkeun, ku pamarentah dilarang. Bilih kajadian Kurawa jeung Pandawa jadi Bratayuda. Brata laku Yuda perang-perang kalakuan. Singhoreng di Tileuman mah diri urang ge pan teh perang sapopoe. Merangan hawa nafsu, merangan pangabutuh. Tak geuning Bratayuda teh hakikat nama aya dina awak urang keneh. Timalan Kang Semar. Rumaos kaula teh hariput we Kang. Lajeng kaula teh diudag-udag ku satria Kang Semar pajarkeun teh sipatisan gareng. Ngaranna teh Sanghyang Mayapada Pasagi Pangati Cemar Panalar. Saumur-umur kaula Jati Batara kakarana meninggal ilmu sapertos eta satria ka Kang Semar. Saur anjeunna paeh-paeh, saur anjeunna waras-waras. Jangakeun beka cabe-cabe sate kapangkar. Aduh, nuhun Kang Semar. Pangapunten be kaula Kang. Rumaos kaula lepat kabobodo teh nyok kasamaran tinggal. Singhoreng eta teh bacaeun wungkul Bratayuda sareng kawah godogan di muka teh Kang. Tetep we manusia teh ulah percaya kana mitos. Kedah aya ka lebet logika pamohalan maknya kawah eureun ku alatan bugangna manusia ta eta. Nu mawi ulang keyeng kana kayakinan ulah rek ungut kalinuan gedag kaanginan panceg dina kayakinan sorangan. Timalan kapangkan manganuhun Kang Semar. Iya aya jelema bentukna kieu. Disebut ceng-celengan aya beungetan. Moal sok ditumpakan ku barudak odong-odong gitu. Diabusan koin pala bahamna jogoyang. Haturan wilujeng sumping aden. Kegelaanan aing kudu ngajawab ucapan didinya teh lepel kaula. Mana nu ngaran Kresna? Mana nu ngaran Arjuna? Tos ujang. Ujang naon ujang wayang? Ih, ulah kaleuwih jang. Pangeran teh maha dina sagalana. Contoh sifat Nabi Kangjeng Nabi mah musuh ge dihuapan. Teu aya rasa dendam dina manah Kangjeng Nabi. Musuh diwawuhan malah saur Kangjeng Nabi teh leuwih keneh mending keneh
boga balad 3 juta tibotan boga musuh hiji tos yang nu atos mah atos we da batur geus narima kana salah ayeuna urang kudu narima kana kasalahan batur ngomong jeung saha mana teh aki-aki nya aki-aki di si babli teu lepel kaulah ngomong si anjeun goreng-goreng na ge Batara Arjuna bisi perlu dewa turunkeun ka kabla geus jang era ku batur era naon geus si kurang ajar geus jang kurang ajar Pancasila basuh ketir rambut gede rambut kusut nanaonan aja teh kurang ajar sia teh aing teh telepel ngobrol jeung maneh aki aing teh sangiang maya pada mana si Kresna mana si Arjuna ku aing dibasmi haling budayut haling sia pinguin tah ngenteung goblok sia anjing goblok nah jadi turaes deui bapak matenya ih lain teu nyaah yayi lah ka Batara si gareng yayi geningan maneh gareng abdi kan punten abdi kana langkungan kaagan wajar maneh dendam ada sakuduna ngancik atuh jadi satete sing lantip darah senjata cakra maka jeung direm nanaonan aduh paingannya ho Arjuna nalika kawin jeung si anu da meureun maneh nu nganganteuna puguh bae apal jadi satya teh teu lantip maneh gareng marema euy kaing kawas nu heueuh sia leuleuh ka mana si cepot bibir aing dijembel ngabrewek aing neangan si cepot tadi ngaheureuyan lebihkeun ka angan edan sia nyahoti saha indung aing kanker payudara nyahoti saha sia demi alogan abdi mah heureuy kan olot pajeun gede kangjeng ibu kanker payudara bebekeun si anjing cotos ku aing heula lain kanker payudara geus peot sia mana karepe ngabekok sia waduh anjing opat cenah si cepot kurang ajar si cepot si gareng kurang ajar si gareng paingan nyahot caki we da si kurang ajar keuleran syeh aduh nyapekeun goblok anas aing puro di tiap restoran ditanyakeun aya goreng es nu garing disangka nu gelo aing gara-gara sia putra cawios nyelakakeun Kang wah sensaki ku gililingan yang restoran wajar ku teh mentar tuang geus hayang goreng es nu garing wah si gelo lah nyapekeun beak ongkos sabaraha aing
Aduh, cilaka. Jaruh cilaka. Waduh, ampun kan. Ampun abdi Pak, ampun Pak. Gareng dihampura gareng sabalikna hampura be ka belakang. Rupina dewa teh mung ukur ngadoja. Kasabaran katabakalan antawis urang sareng urang. Gening urang teh teu tiasa diadu domba. Sanaos si gareng anu janten cukang lantaran tapi tetep Pangeran Mahadina sagalana si gareng teu burung we geuning jag-jag waringkas deui. Mangga anu mah kantun syukuran salira sareng kabulan. Da geuningan ujang tutuk ieu carios dugi ka dieu waktosna. Hapunten samudaya kalepatan nyangakeun sabrang salayan lebat ka cabe mah sampeu. Nyangakeun hatu lumayan lebat ka sae mah teu. Sae awon parantos ka uninga awon singkat tampi awonna sae mah pimanaeun ujang. Di rombongan saparakan camunggul pemenang putra amit munur amit mungkur amit kasadaya nu aya pileleyan sapunya pegat simpai paturai patepang deui anu mulih wilujeng mulih anu waktosna didamal wilujeng didamal anu waktosna netepan wilujeng netepan mangga ieu carios urang tutup ku kembang peutik keur sedeng anyar mekaran ti nebaran sari merdeka.